Pak Umli kumaha ya cunuk waktu ninggang mangsa urang teh tiasa petepang deui sareng kaum dangu sadaya sanes sekantenan teu di kaler teu di kidul teu di kulon teu di wetan kumka sadayana anu ngupingkeun urang ieu hiburan ieu mah etang-etang tami kulem sonten-sonten tambah sare sore-sore kantenan ngahibur anu keur bingung ngahibur ngabubarkeun kanu hate nu keur susah bener gitu ieu teh aya pangalaman Pak Umli pangalaman kumaha lamun jami seueur kabingung lamun jami loba kasusah kumaha teh sok tereh kolot oh bener enggal maut tak maut naonana maut pikiranana oh sudah maut awakna sane oh maut pikiranana ai karesep teh rupi-rupi kantenan kana hiburan resep kana tuang resep kana poya-poya resep oge kanu main gapleh itu pokona mah tami kulem sonten-sonten rata-rata ai kanu main gapleh mah resep bae urang haturkeun laguna main gapleh kocok itu kartuna jadi kocok kali double wungkul lah tambah sare sore-sore urang iseng bae mun nundutan teu hade mending urang gapleh bae di kampung, di kota bener gitu ngomong keur ngaronda ngariung tiuk sarila mending urang gapleh heula tapi lamat ulah licik pauni gede ditutup uleutik eta najan batur hanteu teuing mun kapanggih sok mundeli biasana kapanggih masih tapi umat ulah nyaan itung-itung heureuyan pada urang barengan itung-itung keur hiburan main gapleh ilahar kemana-mana henteu kolot henteu ngorak genah seri suka-suka bari heureuy galumbira garas punya resep bae kana main gapleh malah mira gapleh mah tuh mira ulah licik moal sok mundeli atuh tongnyaan di ieu mah heureuyan we taman nunutan tambah sare sore-sore urang iseng bae mun nundutan teu hade mending urang gapleh bae teu di kampung teu di kota ngomong keur ngaronda ngariung diuk salila mending urang gapleh heula gapleh tapi umat ulah licik gede ditutup kuleutik eta najan batur hanteu teuing mun kapanggih sok mundeli tantu tapi umat ulah nyaan itung-itung heureuyan urang ukur ke hiburan nyangkatkeun mah ukur hiburan main gapleh geus ilahar main gapleh ke di kampung teu di kota ngeunah seri suka-suka bari heureuy galumbira
Uli Kulan. tak itu main gapleh teh nya. Oh main gapleh. Eta mah tapi lagu nah. Muhun lagu. Lainnyaan eta mah tambah kulem sonten-sonten tambah sare sore-sore. Bener. Tapi ulah licik. Moal. Licik teh kieu gede kuleutik kamu katempok ku batur panjari pas saya. Gue mah tak cilaka. Tenan ieu mah hitung hiburan we. Hiburan. Tapi jeung teu batan urang main gapleh teu pupuguh, leuwih hade urang nganyang paulinya. Nganjang ka mana? Apaan boga popotongan ieu? Anu di mana? Tah urang Lebak. Oh. Ayo tuh Mangga. mumpung kene sore. Mangga. Mangga. Pak Umli, Kumaha gitu? Saha teh ieu teh? abdi teh anu tilaneuh teh Pak Umli. Oh, Neng, nu tilaneuh teh ieu teh? Leres mang. Aya kitu aya naon? Menaku artos teu tepang sereng si AA kitu lah. Oh, mirari si Aa? Artos dan cenah aya Kang Memet kalebaknya kitu. Tadi ge amprok, aya memang nage. Aduh, kabeneran pisan Pak Umli lah. Aya kitu kumaha? Iya, lamun aya kitu tong waka uihnya da tengah dinten nyimpang heula kitu ka abdi longok sakedap begitu ieu Oh, mangga Neng, mangga. Iya, Pak Umli. Longok abdi teh teu raos kitunya meuli paraos Mangga, kitu Pak mangga, Umli lah. mangga ke diwartoskeun Neng. Jang Memet, lain aya nu naroskeun ka Pak Umli jang. Da istri nyarioskeun mah patilasan gitu. Ngan ulah teu dilongok we meuni jigana teh awakna teh meuni sepanya begang nyarioskeunana mah teu damang cenah udur. Hoyong dilongok cenah. Eta teh gering katulah. Katulah kumaha aya gering katulah. Nya muga-muga we sing terus pae lah. Itu teh sok pedah ka potongan meuni. Rasa maneh Pak Umli? Kumaha gitu? Rasa maneh jadi awewe geulis. Awewe geulis. Rasa maneh awewe herang, rasa maneh pangpayuna. Gitu. Sok nampik ka laki goreng. Tah kitu karasana. Pantes lem gitu. Ka batur teu payu, ka kuring di Arab-Arab teu daek datang. Gitu. Muga-muga ka jelema nu sok olok-olok teh simita pelanjuri kuris beungeutna plok. Goreng meureunna asal geulis jadi goreng. Ngarah teu payu ngarah daekeun ka kuring. Oh, ngarah daekeun gitu. Dongok ah. Dongok ah. Neng. Kamarana geuningan. Mun teu mumping kieu. Daya ieu mah. Neng. Isugan lebah bilikna ye. Neng. Neng. Aya cigene mah dah. Wah bobob modar ye. Wah, kira aku. Coba lebah kamarna ye. Neng. Ya Allah ya Rabbi, satu ketrak-ketrak anu pantau aya kitu sopan teuing jelema teh batur keur panas sisigan gedar-gedar we lah. Wah, kowe. Ulu. Napahoeun deui kitu Akang Neng. Saha? Bukung Akang waya kieu? Kang Memet. Ai. Saha? Ih, budak geuningan. Ada inten panas geuringna. Kang Memet. Saha? Ih, ngarikan. Kang Memet. Kang Memet. Nepi ka alas Paul. Ulah. Kang Memet ieu teh. Heeh. Kalebet atuh mangga. Naon? Apaan? Ai ngobrol teh biasa gitu dah. Di mana bae tuh ada meculas kabeh teh milami teu tepangan di mana bae tuh teh. Biasa we ya kamu tukang bergelana gitu. Damang Neng. Mungkin kami teh teu raos lah. Atuh ngali carita lah. Cari ka mana? Iya. Orang Islam itu tepak. Aduh, kunaon sih Neng teh? Teu raos bukung ka abdi teh. Lah sok alesan. Cabak we heula. Naonna? Cabak. Yang dicabak. Aduh. Mun panas ke sangopot kunaon ieu teh? Ari ka dieu mangka, di tepi lah. Aduh, kunaon sih? Ngadahar baso Kang di peuyeum mah. Atuh teh salah. Baso di peuyeum mah dileubetan baso mah. Terus? Nah, ieu saya baso iku sia teh beuteung ka luhur panas ka handap panas tengah-tengah melek kitu teh. Geus beuteung eta mah. Kolera geus masalah ieu mah ieu. Naon? Pangmencetkeun teu naon? Pangmencetkeun. Dah, oh ngelakeun. Matak naon teu amal. Naon? Amal. Sok. Eleh ku amal lah. Cetan? Pencetan. Nyaan. Nyaan. Anu mana? Anu mana we? Nu nyerina. Lampah we papai. Oh, lebah mana? Papai ku lah. Ieu eta. Bae-bae. Iya. Eta. Aduh paingan pung meuli panas ke daunkeun ka ieu. Aduh, Neng. Nanaon anu karaot tunjuna. Jeung pipi rada kembu. Diganung keur nyeri wae.
waos. Nyeri itu dangkang waos teh. Dabongana neneng daeki kita dokter Ari monti sunti penyakit na gampang cager aduh neneng kunau Daukeun ka. Ulo hargungan. Ulo muriang mah jeung tidangan beda oge rada sudah dipaksa gitu dirasa Kang Meme kunaon asal lama dah lada rasa mau abdi teh mah geuningan paingat aku meningarina kituna eta kesang mending ngopot kituna neng nu matak ulah sok tamarakan teh bisa kerang kerung jeung make hargungan nyeri itu dangkang teu karasa ku batur menuju jelekotan abdi teh lah Pantes nyari lamun dilongong sok beuki tambah okoan itu dangkang meuni kekenudan ka nonana waosna riut oge neng api-api papayahan ari ngagujudkeun supaya mu dilongokkan nemeng kunau geura cabak tungkang ieu paretang ka geura campang nonana tarang mani kekenudan Kang Mimi kekenudan saking kupana tata ieu nyeri mana deui tata ieu nyeri mana deui ulah sok teu percayaan ngalongok teh cikiman anggur kagoreng sangkaan pamli ulah sok goreng sangka. abengkeuna popotongan dengan hargaan ka abdi teh geuningan pokona mah lain teu ngahargaan neng era pokona mah ku tatangga majarkeun akang teh sok naon kitu datang sering ka dieu teh majarkeun ngadeupan lincar Benar. pokona mah geus lain jeung lain aduh neng aduh akang cilaka ieu kunaon tuh Kang teh aduh panyabakeun ieu tong akang mun dipangaskeun neng kunaon Kang cabak atuh kunaon tuh Kang teh dangkeun berarti nyelengit mulis beteng pupulilitan Kang Teneng alasan Kang mah jeung ieu beteng teh susurung kuyang jeung asa pupunung pulan aya kuyaan menurut Kang ah laku kamari neng kumaha Kang dahar jengkol sakaneron Loba teuing atuh. palang siangnya neng heukeut di panyabaan puas pisan lah cocok pisan Puas-puas we. oh baik lah gitu daukeun geuraya puas cilaka mah lampas sorangan amimi Aduh, hahaha seserian tuh. hahaha Yang seri. moal salah terus jengkol salah ieu Hulen bae tamaraka da jengkol jeung es lilin Kang Mimi ah itu teh eta panyakit yeuna geura ubatan ku Kang Meme junjunan teu da kitu licikna teh Itu aya manehna mah gering tadi hayang dipencetan ku kuring
Ari kuring-gering mah berkah. Umli, bulan ieu mah jeung tebatan yang potongan galak itu mah urang tuwikeun nguseup teh. tuluy kan Ih, naon ya, teh? ayo atuh Yo, lamun urang daek nguseup di balong, boh di mana bae, komo lamun kongkur mah. Tapi lamun nguseup mah di balong, omat urang ngaromong. nah kumaha kitu Laukna atuh teu nyangut. oh sok teraekeun nyangut Rek nyangut. moal lah ayo Tukang nguseup lamun nguseup di balong najar ngariung loba batur tara ngomong. ayolah urang nguseup Ayo lah. ah. Aya eupana mawah teu Ya, ya. ayo atuh Lamun ninggang poe Minggu komunitas gajihan teu karyawan teu nu nganggur ini kabalong mereka nguseup pun bojo ge tiasa kana nguseup Gitu. aku abdi urang nguseup deui aya nu nguseup di balong kongkur jeung batur di borong loba batur tara ngomong barang dahar sisi balong raos atuh tuang di balong mah ulah mending nguseup nyangkangnya pokona beli kumaha cekcok ye moal ayo mun parang keraya mili lauk gede lauk leutik tara hayang buru bali di imah budak keur ceuri tapi lamun keur suwe eupan alus jejer hade disangka lauk nu nyanggu ditarik sapatu butut aduh eta sapatu butut geus untung na teh geus masalah aya nu ngalungkeun sapatu sugan teh lauk ngait meureun sapatu lamun ninggang poe Minggu komun tos gajian teu nu nganggur teu karyawan ini nguseup ka walungan aya nu nguseup di balong kongkur jeung batur di borong barang dahar sisi balong loba batur tara ngomong tapi lamun keur suwe eupan alus jejer hade disangka lauk nu nyanggu ditarik sapatu butut sapatu butut teuy wae loba sapatu butut sugan Li kumaha nya urang sengolkeun kanu naon kaleran oh nya benar dede pamri aduh mupaci muasa batur kalakuan nu teu jujur geuningan mah dan nu teu jujur geuningan anu teu jujur pun bojo masih kena ngengkrengnya Ya. lah setengtung payah mah dikubur ieu teh ulah kalakuan mang mimin nu teu jujur sangkanya samimin mupaci atulah pamri kumaha nya Pekik sawak saku juru manis